serba salah ngajedog di imah pajarkeun pangedulan eueuh gawe ari neangan gawe pajarkeun ku salaki teu kacukupan di imah teu dangdan pajarkeun aing ramijut dangdan saeutik disebutkeun centil komo ieu lamun awak begang pajarkeun teh aing ngabatin ari dibere awak belut ieu pajarkeun teu bisa ngurus awak dasar gableg tatangga heran hirupna teh aya dicaritaeuna Ye, ontohon, cek saha takdir teu bisa dihindari. Hari mikir, lamun maneh hayang loba duit digawe, lamun maneh mau capek sare, takdir anu teu bisa dihindari mah iwati takdir teu kuat hayang modal. Pada dagu. Ngaranna ge jelema anu teu boga perasaan, dek nepikeun ka mana oge moal berubah, nepikeun ka isuk, nepikeun ka kiamat, angger lamun geus nyaho antepkeun jauhan. Kepala dagu keur nyindirnya pingkeun deui lamun dek nyindir omat make ngaran piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran beledageun tengekeun urmi lamun nempok kalalaki nempok ekonomina tempok ududna naon wae nu diududku manehanana lamun ududna masih keneh sampurna mil malboro beureum tah eta ekonomina geger alus coba lamun ududna bako asya si madu sama antara nu 10.000 asya anu 20.000 ka handap berarti ekonomina eta kerungkat tah kitu ieu manilai lalaki ayaan duit jeung teu nama bener teu baledageun dengekeun ontohon teu sakabeh jelema anu getol digawe nu getol usaha nu getol neangan duit keur nabung jeung jalan-jalan sebagian jelema aya anu cukup keur dahar aya anu cukup keur mayar hutang aya anu cukup tanggung jawab jeung jadi tulang punggung keluarga ulah sangeunahna nyebutkeun ngomongkeun ayeuna usaha tahun-tahun tapi teu boga nanaon jelema mah beda-beda pangabutuh ulah disarwakeun paham baladageun dengekeun urmi lain teh nyaho kana gaya, lain teh nyaho kana fashion. Kudu inget cek bapak aing, lamun sangsara ulah loba gaya. Tapi daya aing mah resep ieu kana gaya-gaya mah. Gaya miring, gaya nangkuban, gaya dijenggut, gaya cokor ka luhur. Eta gaya aing sapopoe mah. Baledageun. Ulah ngarasa penting dina kahirupan jelema. Da jelema mah boga sifat rubah. Bisa wae ayeuna maneh berharga. Isuk pageto bisa wae maneh teu berguna. Beledageun. Ye, naha awewe bisa dibeli sedengkeun lalaki teu bisa dibeli. Kusabab lamun lalaki loba harta moal cukup ku hiji awewe sedengkeun awewe nu loba harta moal butuh ku nu ngaranna hiji lalaki. Karena pada dasarna lalaki mah gelok kuliah sedengkeun awewe mah gelok ku uang. Bener teu? Tong protes. Beledageun. Panggenah-genahna lamun curhat kanu jadi salaki moal bocor moal nyebar atunya heueuh dek teu nyebar kumaha dek teu bocor kumaha ari sapopoe nangan saukur nempo HP mah lain didenge mah yeuh pamajikan keur curhat tentang masalah rumah tangga masalah kurangna resiko manehna mah ayo nyaho HP pamajikan mah geus ngocoblak ngaler ngulon ngidul ngetan lain didenge mah kalakah ditempo HP nya pasti mangal bocor nya pasti moal nyebar da teu nyaho si curhatana naon ari ngan saukur nempo HP mah baledageun dengekeun bagong ku sia nya lamun sia hayang dihargaan hirup sia kudu bisa nyopanan aing mah dibawa bager bakal bager dibawa kasar bakal kasar kanu gede aing moal nyalutak kanu leutik aing moal nincak ayeuna mah hirup aing mah simpel hargaan mah kanu ngahargaan kira bali sia lelegegan ku aing diciduhan baledageun tak sia awewe zaman ayeuna lamun geus bisa ngarah duit sorangan sombongna kabina-bina dengekeun lamun awewe teu bisa ngarah duit teu boga harta jeung banda bakal dihina bakal disepelekeun ku lalaki anu hirupna ngarasa paling bener bener baledageun Yo anjing wae ge dibere dahar nu sakitu galakna jadi lindeuk jadi bager nah ari maneh jelema anu boga otak geus dibageran geus didulungan kalakak kali ngegel kos anjing baledageun
geus mah tukang ngahasut munafik resep ngomongkeun batur di tukangan tempo panggih mah jeung aing hareupeun kos nu heueuh sok baik sok akrab ye ulah pasang muka dua kali-kali mah ye muka usaha meh aya hasilna baladageun pamajikan mah hebat dibere duit sapoe 50.000 bisa dipake balanja bisa dipake dahar ku sekeluarga barijeng eta teh mikir-mikir heula da anger ieu pamajikan mah ditudingna ge boros tukang meakeun duit coba lalaki beli rokok sabungkus 35.000 acan kopi sapoe opat 10.000 acan nongkrong-nongkrong di babaturanna meuli bensin tapi manehna teu ngarasa boros mitos atau fakta bener teu baladageun goreng-goreng na aing, miskin-miskin na aing, ingat aing masih kene boga hate, sia ngahina aing, nganyepelekeun aing sangeunana, ingat roda dunia mah berputar, ayeuna aing sangsara balangsa, wah isuk pageto mah aing bakal beunghar, sia ayeuna beunghar, wah isuk pageto mah bakal balangsa. Omat, urah indit bari nyiduh, besi sia engke labuh aya pangabutuh, baladageun. Urang diomongkeun ku tatangga cenah geus kolot mah ulah loba gaya komo hirup sangsara make jeung kudu video lipsing joget-joget cenah ngewa ataupun age kudu dikumahakeun eta tatangga montong di denge yes emangna ngonten ieu kudu dipatok umur ngonten mah bebas eudeuk nu sangsara eudeuk nu kaya teu kudu daftar ieu bebas teu kudu make KTP teu kudu make kakak da lain deuk nginjem duit ka Bang Emo bener teu baladageun urang teh hayang kawin geus teu kuat tapi ye urang umur ngora keneh kumaha tah nya ce nya ye kawin mah gampang ayeuna bisa kawin isuk bisa kawin tapi kawin teh saumur hirupeun tak neangan mah anu tepat lain anu cepat mikir tak kadinya sia teh ontohon bener teu baladageun dengekeun ku sia besti zaman ayeuna mah ulah bager-bager teuing kudu jadi babaturan. Soalna babaturan ayeuna mah di balageuran teh lain marulang tarima, karalah marulang tai. Punten-punten we ieu mah sanes sekarang tapi fakta. Baladageun. Lalaki muka calana awewe muka kutang hirup mah sederhana ame henteu loba hutang ame henteu loba hutang lain jelema zaman ayeuna mah euy lamun teu so tau nya so ieu ayeuna lamun teu so ieu nya jadi penggosip nah eta kunaon jelema emang hirupna geus teu berguna kitu baladageun jelema anu gablek hutang mah komo mumul mayar mah jelema anu teu gablek ka era mata hirupna kasinggungan jeung kasindiran da bisana saukur amak-amakan tapi teu bisa mayar mata keur naon ditagih oge da bisana saukur nginjem tapi teu bisa mayar bener teu baladageun serem keneh jelema saserem-seremna curi serem keneh jelema jeung urang manehna ngomongkeun batur di mana teh jeung urang manehna ngomongkeun urang bener teu baladageun